Warisan apa jangka orang nu wajib dipusti direksa didama-dama jimat paripi Para
Sintaraman puasa tuh. Lakun dipawaya Pak Haji Maulana Ayah mangrupa hiji gambaran Ayah Pak Haji Nursan gambaran sifat najami gambaran sifat najami mi banda apes jeung jaya mi banda apes jeung jaya Kariring umatak ngaring halang umatak udang kairing dalam pepeli rek medar carita layang gentur kang tinutur gentra kang sinarita Duh, iya iki. ngawiosaken kawontenan pangreurehanana Arjuna di hiji tempat. Walah. Iya iki. Anu katsana kapusir daya Madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta. Kan tenang. Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat jeung kabiasaan di ieu tempat. Leres. Disalebakeunana balong tur pare keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunca jeung sajabana Eta hiris. sing sariripitna daun kalapa nu katebak angin hiji tempat anu nyingkur sisi gunung Iya iki. ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes payus pamiti sebat remei ku teureyeun loba ku alaun Duh. Iya iki. watek wantos nagara Amarta nagara subur makmur gemah ripahlo Cinawi aman santos Sakarta jeung Laharja Duh. Iya iki. sepi paling towong rampong nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna Leres. dipalih tongohna kadu picung ku panangka nyaeta pangreurehanana Adipati Arjuna anu kaleresan ngahaturanan lingih Semar Badranaya Astra Jingga sareng Dawala Duh. Iya iki. tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Adipati watek wantos Arjuna dudu wong samanea Iya iki. mangnu satru sing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan Walah. Leres.
hiji satria pinilih tanding para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika dedeh pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawios siswa Resi Kombayana Ijajar Sokalima tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan oge tutas tina didikan rohani kalayan jasmani rohani kalayan jasmani iya saur nira anak panjang sinenggi iya sinenggi sabda niratan anak panjang sinengihing sabda wala bakti dening asih ya den ya karasih orang katara anjrah ingkang puspitarung kaseliri ing samiran namri kaseliri samiran anjrah ingkang puspitarung kaseliri ing samiran namri kaselirik samirana sekar gadung kongas gandane ya kongas gandanyo mawe laras tresnaning griya di hiji tempat pangreureungan tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna kaleresan ngahaturanan lingih Semar Astra jeung Ngadawala sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang adipati
nirahangan dikalui kedehatra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa Kakang Badranaya kaharep diukna Kang oge astra jingadawala aduh aya anak nu nampi repunukun laksa ketika bingahan karena naon rupika pembagi kalayan atuh unyuk sumanga ngahaturkeun semah sungkem ka kunyuk panjenenganu ditarima Kang kalihna teh eta atuh hapunten jisim abdi tina sagala rupiah kalepatan ageng sumawonten alit kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikarsaeuna naon kaulan pangarsan heula antos Kang oh mangga Ci abdi ge ngahaturkeun semah baktos nuhun po ti abdi ge teu kantun kulan jakat tingkir ditarima dawala sumuhun tansah diajeng-ajeng aya naon ieu bulan mangga aya pikir saeunaon kok kieu Kang saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajeroning kaula ngajalankeun kawajiban sami kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun Kakang Semar asta jingadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula laras katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka astra jingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupaha pamaksudan kaula jeung nagara kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet tong boro kaula Kangjeng Rama aki buyut bau jangawareng udeg-udeg kakait siwur ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge astra jingga dawala kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moal jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjeun sararea nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang lempang paribasana nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santos sakertala harja ieu teh hasil gawe babarengan hasil pangrojong ti sararea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi bulan ala lajrih teuing hari
kangge abdi mana parantos janten kawajiban salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan negara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marganing tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun cepot nuhun dawala kuha sakitu kaharepna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan lan komo deui dina waktu sayeuna ku seueurna kajahatan lan nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu teh we panginten tina hese neangan gawe kadina oge milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu saeuna teh kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta pikeun anu cing beledu gas tabung gas di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureud engang teh lain gas kaseureud engang gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureud engang ongko eta teh seueur tabung gas anu palsu enggak bocor kulan eta teh oknum teh muni dina sagala rupa widang aya dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muning bangsa urang mah kitu kulan teh acan tiasa jadi bangsa anu mandiri karek bangsa anu tuturut muning dia pan dibawa ku garong ge ngiclik we numawi dina resan dieu wah teu acan dugi ka target kualitas teh kulan sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas anu handal margi luyu sareng kaayaan negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak teh jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana wa ayana tingkat pangmiskinan pangseueurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh nya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuheung di urang ai di negara astina mah kulana sagala rupa urusan teu aya nu anggeus nih pajejeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi harengheng ku dedengean bencana alam belah kidul jelegur can anggeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler can anggeus di belah kaler bledag belah wetan can anggeus di omean belah wetan geus sing carorowok belah kulon geger belah kaler can sagala rupa urusan can anggeus-anggeus gitu kulan jeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum ta ieu karuksakan negara teh kulan wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh atunya mudah-mudahane kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri bangsa anu dewasa ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia ieu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu periyogikeun teh kitu kulan laras sajabana ti kitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak hasil tina peurih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeng sajabana
tapi teburung we gening ayeuna bisa menjelma bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titelem ngahudangkeun kanu labuh merek kanu daek nyangan kanu poekeun dageus jadi kewajiban manusia kitu kuduna laras kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairul laka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saja nah beda-beda teuing beda tapi harti masarua eta teh bisi siling teh apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh grepek tempo teh alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap mati teu bisa dibebanan ku jabar ku PS ku JR jadi iya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje tuh pakai para nya beda murid Jaka Tingkir lumayan gitu mudah-mudahan ya cuklan tangtuna oge da urang mah beda jeung sato sieun sapertina sato anjing budug di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi aya jelema mah sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang nyaho datang sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan teu solenang-solenang acan pan diboehan ge kudu hirup bener kumatak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng cineten plos ka kolong bapa santar buleuneng nu matak sing geura areling di dunya teh cungklang cingkleungan sorangan plos ka kuburan di bulan saneng-neng keung ye euy keung tapi cepotong keung di dunia urang beda-beda benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeunna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam mudah-mudahan cing ka sawarga agan memargi agan mah soleh bagur upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah amin mugi-mugi we agan ka sawarga muga-muga we agan macing ka sawarga mudah-mudahan jang mudah-mudahan kicu kulan tah kitu Kang urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese capek fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeunna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna
ieu jiwaraga teh diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeunna da puguh nu anjeunna. Urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Teu gaduh-gaduh kitu bulan. Polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya ge. Nya ulah sagala di aku ninggal dina kateranganna dina surat Ar-Rahman, nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh. Mangkaning sababaraha kali teh sababaraha balikan eta teh panegor teh bulan. Mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan. Amin. Muga-muga panjang yuswana, panjang jabatanana. Amin. Amin lan. Lir pendra. Ieu ge. Barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreurehan Arjuna. Ieu ge sapraptan nepunana dayo hiji denawa jangkung gede Simardada. Sampurasun. Naon Kang? Denge eta amuing. Naonnya pihujaneun gitu. Tapi dah. Sinjang. Aya naon pindah ke desling. Syuk. Tong cocorowokan teuing sia. Orang siang deui ge. Sampurasun. Rampes. Punten. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naonnya? Ada tiuk teh ulah picilakaeun. Ulah gebros. Ulah cilaka ku pamolah sorangan meret. Aya hormati wae net. Aya hormat. Geningan aya denawa Kang amuing. Mangga linggih denawa. Sampurasun. Rampes. Ujang bangsa naon lieu? Allah. Mun sagede kitu dulu monyong. Bangsa naon lieu Jang? Jiga urang Kamerun. Weh, lu jang sumping Nuhun. Kaleresan nuju aya di dieu nya. Leres endah kabina-bina ieu patempatan. Semuhun kulan. Ieu teh kampung Cikahuripan kulan. Nya. Nuhun. Saha anjeun anu ti mana? Mulih ti mana angkat ka mana? Ke antos. Kaget kunirahan ningali dedayo ingkang sampun prapta kaget kunirahan ningali kaget kunira pisan ningali dedayo ingkang sampun prapta
kaget kundirakan ningali dedayok ingkang sampun prapta wis kena dihimpinasti karsayang wis kena dihimpinasti karsayang Arjuna panengah Pandawa kali Semar Sapalaputra kaget ningali aya denawa anu ngajungiring di payunana denawa bagea sadatangna sampean aya naon teh nyaeuin ti corona teh mesin jahit aya eta teh AC AC bisa jadi ai sugan dewek mesin cuci ulah diheureuyang kade sing ati-ati deuleu karareueung aing teh teh ulah diheureuyang sini duhan tong diheureuyang kumaha mun nyiwit nya baik bisi kaletak ngaran kaula nya ngaran kaula teh Nurgeni kala Nurgeni leres Senen udah teh dina bulan Rajab dilahirkeun hobi mancing di negara naon kaula di negara jin bangsa jin dulu onyong paingan karang sok gigi atuh mun pesen Batu Ali kaitu nya nya jin sok keluarkeun Batu Ali jin mulai Batu Ali batu baterai mun kitu teh kata batu bensin kaula teh kalungguhan teh patih negara di negara Guha Sela Bintara Raja Anjeun saha nugumanti aji di negara nugumanti aji di negara kaula Raja kaula Mahaprabu Wijarnaka leres aya naon anjeun datang ka dieu kieu leres salira teh anu kakasih Arjuna memang kaula pisan alah nun leres salira Arjuna leres ai eta gedengeun saha pangkereun ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula ngaranna Semar Badranaya saha Semar leres geus panggih dah ketemu geus panggih eta geus panggih bener Semar ngaranna maneh sumuhun nun nah kawas nu ato papanggih jeung bapak teh buah boga hutang bapak tos lain kawas baraya we atawa bogoheun meureun ai eta anu tukang saha abdi lah heeh moal abdi teh geus kasohor oh saha sia teh Dede Yusuf ai eta nu tukang abdi Luna Maya iya nuhun aya naon denawa bulat aya naon kieu salaresna
kaula dongkap ka dieu teh aya sanes kaula teh kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna kautus ku raja duta ieu duta utusan raja anjeun leres maksudna ari maksad teh kieu di negara kaula teh salaresna keur kata raja rupa-rupa wabah musibah panyakit anu kena na karaya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui anu turu wisen anu campak ke mawat segala tah kitu ai nu karamian da punguh bilatungna teh sagede halu ai berikan cina penyakit tah kitu can gempa bumi longsor banjir jeung sajabana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna eta teh akibatina teu areling meureunana ieunan bisa jadi pimpinan-pimpinanna loba korupsi teh ari pis iman geus keuheuleun meureun dunya teh cek ebit ya meureunana tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu tidak mau bersahabat tak itu ya jadi tah kaula teh hasil narekahanana sang Nalendra bisa negara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton nah sakarareung teuing nya sing paruringkat dunya teh efek teh ku cepot banting sia aing ngomong teh ka mana karep palias kitu juri kah lain ka wasumung we bukan lanceuk jadi kudu ditumalan teh ku jelema nu pangkolotna di dunya alah pak mangani bapak palang siang jang cicing keun bae da aya anak sebelum bokap sing hareupeun heula cepot iya dah kitu ieu teh jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya saha ngaranna teh mimitina astungtungna mimitina estungtungna Supri lain mau apa Kusnandar mah gitu Tata Sugiri lain Dorna lain jauh ieu mah mimitina S tungtungna R Dodi Darsono jauh atuh teh mah jauh teh mah atuh tong disaruakeun jeung umat Bedegong nya eta ku eta pengkeureun salira anu ngaran Semar ya astagfirullahaladzim sabar Pak tenang Pak paingan keung wae kita tadi dek teh jang
paingan buat loyo ketinggalan. Nepi ka disajajarkeun jeung sato dewe teu. Disajajarkeun jeung ento. Tenang. Saacana bapak kahareup abdi meureunna salaku anakna. Tenang Pak, tenang. Tenang Pak, piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing. Tingalikeun ke waktuna. Kahareup berjibaku luna maya tingalikeun. Tak kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya. Yang kumaha dewe cicing. Sarwakeun ayam tulang akang. Jadi menta Semar Badranaya leureuh kumaha lamun digentiane ku sato dek sapi dek meh hideung atawa hayam samani teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung atanapi digentosane atuh ku jelema beureum sia mah ka aing jangan kitu wae didodet ku aing gitu. Suwer aing mah. Kumaha kinten-kintenna? Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna. Buukna salamar oge kaula moarek mikeun. Nuhun agan. Jadi tong boro hingga wujudna buuk salamarna ge moal mikeun moal lapur atuh kumaha lamun dibeli sabaraha sagramna Semar udah itu tamaga tong boro hingga dibeli tong boro hingga dipenta sanajan ditukeran ku nagara ge moal bisa kekenaha nepi ka teu dibikeun kitu kaula salaku pamimpin-mimpin rakyat kaula janji dina waktu diistrenan dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah teh toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa kaula. Nuhun agan. Eta sumpah satria teh. Hanya ahna pamimpin nepi ka kitu. Tapi di negara astina mah lain nyaah jadi bangsat pamimpin teh. Oh. Loba teh peranjang kokod teh mah. Loba mah peranjang kokod. Jadi moal dibikeun moal kumaha lamun kaula maksa lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati bener urang dieu hebat hebatnya rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban. Masihna cara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyat. Kadang-kadang rakyat teh dijual. Kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dileg-leg. Oh jare dibagong haruras beuheung hese ngaliuk. Mata kusibah wae ge kitu. Oh jadi moal dibikeun moal bener maksa kaula oge kaula bakal nying hareupanana bade maksa we lamun maksa sok di mana pitempat jeung kaula urang pada oko pigelan patun. Ih, agan ulah agan. Sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna.
tah kitu pamimpin nu bener bener. Pamimpin anu iman. Iya. Pamimpin anu iman. Atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalillah. Oh, percaya. Iya. Ai teh kitu mah. Manahna terah ningrat gunung enek mah. Turunan ningrat. Bener anjeun wani ka kaula. Ora wani teh ning ngapakulanang koe lanang. Ya, pada lenang ieu lah. Sawios gan abdi lah kahareugan ulah pot. Keun bae kaula wajar pikeun Oko Pigalapati. Di mana tempat anu lega? Di Lebak aya lapang. Urang didinya Oko Pigalapati. Wow, bener. Diantos atuh sok tungguan. Bener urang dinya anak karayat euy. Aduh aya anak kiran. Asa teu tega jisim abdi ninggal pangaulaan kedah Oko Pigalapati nu. Sadaya-daya sawiosna pun anak oge aya. Astra jingga sareng dawala agan teu tega jisim abdi kaula nu ninggal agan Oko Pigalapati. Wayahna Kakang Semar nyumput cepot kan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju ya ulah cicinya ya ais abdi teh tileutik di akod-akod di zaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Benar. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tuma sawios abdi pangheulana salaku anak. Wajib. Tega lara tega pati Pak. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganana da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh. Ayo alus eta hatena akang. Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapa teh aya halanganana. Gede kanyaana mah kan jadi tenang bae ulah. Teu sangka kitu teh mah. Sami abdi ge Pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu liuk eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam bakto seka mak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi mak sareng bapa di hampura jang ayana amuing ujang jurik di mana ieu teh ngancam pati ka dewek ayana Hei, wala dia balad, kot buta hang kot buta. Anu geus dijangjikeun tadi di mana kacandir Bangban aing menta tulung menta dararatang. Menta supaya eta si Arjuna si Asta jeung Dawala kapung wakul buaya balap. Ayo kumpul.
nya dulu eta anak Semar berjuangna tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong moal ngejat satu yang beas aing hayangnya nepi ka perbah mana wah sia awas aing bakal ngaluarkeun angin puting baliung tina sungut baham aing bakal bawa angin Katot kaca paseret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham ieu denawa wah moal kuat sia nadah angin anu kaluar tina baham aing urang ajar coba nek dimikeun Arjuna si Semar ansur lebur papan kari tulis aing teh halangan-halangan baru kana kumaha meureun wah cilaka ya wah kemana eueuh bakat ku lepas ampang pacenet eueuh dulu aya taning belo deh ke mana? Ke itu ka sebelah teh depak kaduhung teu dijejak wae dola kabur sia dola hah kabur buru-buru wah sanajan nepi ka pelumah mana ku aing si Semar tetep diudang aing terek maling pusaka negara Amarta layang jamus kalimusada lambang kagungan negara lamun si Semar teu paeh dina harti aing moal hasil deui lamun si Semar teu paeh heula meureun kabur si Semar wah sia moal teu ngulon kaburna diudag nya anu bapak dewek eueuh teu aya Kang di dieu tadinya nyumputna teh nah kemana tuh Akang dicari bu silaka euy la naon kali sia aya dola lapor dina got eueuh dikali-kali eueuh sugan euy dina angkot eueuh angkotna geda loba atuh kumaha geus ieu bapak aing geuleuh atawa milu ka rombongan sajen urang teangan piraku urang teu nyaah anu jadi bapak heuh da bari urang nyimpang heula euy ka mana kayaknya ka Jati Makmur nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih Bekasi nah aya naon dinya ieu istilahna kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun Bapak Raden Aryon
Ayon Suharis Restuningrat RA gitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyamut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyamut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kai nyawe hayu ah Yayasan Amalillah Pusat teh Koordinasi Wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat Departemen Perwakilan Pusat Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku Ketua Pelaksana Acara Kang Dodi Darsono rerencanganana urang kaya sekalian minta ongkos tek minta dolar lin lain dewek dek minta itu rek merek kuring marek minta jam tangan apa ngeus teh haben we lain keur panayagan engke panayagan panggung engke hayu atuh moal macet gitu kan bae urang saselek we beureun neangan bapak sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung nya Tugening ti Yayasan Amalillah Pusat ye nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah BPP Yayasan heuh Bapak Erperi ieu mah Bapak Erperi Sunarto Suranto mawar bodas cenah itu mawar bodas anu kitu teh geuning Bapak jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka juntuy nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugana nu kolot teu nyusul nah ya teh
godana tak ganti Purwakarta neangon dalam desa bakti bangun nama nyipta neangon pujaan rasa hop naon make dieureunkeun teh kira-kira terarido mana tuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh kajadi-jadi penyakit atuh make jeung terarido segala mawar bodas mah dangdutkeun geus sok oh nyata gitu mari jeung dewek teh dikenangan era aing ku bapa hajat nepi ka dijieun masalah teh sia teh naon masalahna urusan ieu ge can anggeus geus nyieun deui mun teu kau preureuh teu kau preureuh sing da sia teh geus karolot atuh da rumasa ya geus kolot atuh sing boga ka era deui kaera gede Bapak R. Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waraga saeutik kikieuan teh oh nya atuh akal sanyawer sanyaon ka dewek prioritaskeun ku si lain gede teh kanyaahna ka urang-urang sadaya aja agung keseniman teh teh ka seniman mau ka masyarakat masyarakat burukan teh bakti sosial teh agung sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang mau api mah ieu nya iki manangga payang pan kabagi sadaya pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan seutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh namahanana teh heeh nu mata gerepek seuri we sapoe teh ngeureun-eureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur awet muda heeh banyak ketawa mah awet muda ongkoh kan ngalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh menikah sep gitu padahal hayu suana mah teh tos 18 tahun dapat terus mah 18 tahun mah budak heeh kalau bagi tanti Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor sumuhun Pajinang Raina Pajinang tuluy itu Bapak Tata Sugiri belaan belaan cul nepi ka barang kiri mongko lengkeng mah udud mah leuteunana sanyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Can Pak Aris bos pabrik kerupuk Paris Anta Prima keluarga Jatiluhur Jati Asih Can Bapak Kusnandar Can Pak Aso Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikene ti Cina oh ti Beijing ayeuna de ka Itali waduh marukana urang wano Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku sira lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungku deuleu anu ngadon arusaha di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana doakeun ku urang cing leuwih mararaju sing gerde milik amin di Sukabumi eta can di Sukabumi Pamarwan Hayang Atin heeh raya nu matakeun lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoranas lain pemborong lain tua ciki we ngagulak-gilak si cepot nya bisa ablang-ablangan tapi lumayan ablang-ablangan bawa akang deh heeh bisa ke luar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Amerika keliling Eropa ai tamat mah euy dina sagala rupa ilmu jadi duit oke itu benar
Kan? Can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Mata ke mati ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktoraneus, sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun lamun wayang dalang teu payu, lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek. Anu ngaronyak. Heeh. Nu ningkat bener. Dalang tinggalin wawasanana kurang. Kurang teu bisa ngigelan zaman. Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi. Ngigelan zaman. Ngigelan zaman kumaha we carana? Dek tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik. Jeung lampu. Da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor. Obore mah juru panggung. Juru panggung ngabebelah. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya. Benar kan? Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik. Listrik, so sistem. Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Oh, Thomas Alva Edison. Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh. Agama nama biologi Islam. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada beda. Matak eueuh gawe mah disebutna ge ceuk urang Sunda mah kedul. Kedul. Uleun. Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh Marukana meureun patung meunang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihkan. Cicing ya pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki, dahar beuki, ai digawe mung hartina kedul. Ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah. Benar. Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya Letik benar kan? Cek aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya. Tidak ada gunanya. Cek kiai mah cenah engke di kuburan teh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel, jalan aspal, jalan tol, nah eta teh meunang nu buntung. Oh, benar. Meunang kokod teh. Jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui, nu aya gunana keur ka jelema deui, bener. Sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. Hasilkeun. Sabab di dunya mah butuhna harta. Keur manyangkeun umur, keur nyakolakeun budak, keur nyakolakeun budak, keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluikeun, teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Nya. Bener kan? Sampai berhasil. Nu mataknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah. Nah urang teu ngalagu gitu. Tapangna loba pemerintah, oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek. Ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda. Beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu, geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalegena moal anu ngademo. Cing contohan mode ieu gambang pantina kai teh gambang. Kai jeung panjang kaos kanta api. Gara sok lagukeun gambang.
tuh hirup sesoranganan moal ngeunah Jadi tunjang barengan ku Saron dua antara Saron ka hiji ka dua Luy Gener Bonang jeung Rinci Jenglong Rebab Kenang Sinen zaman negeri kesatuan dewek niga lamun tayang kenangan sing napa bersatuan alamat awut-awutan pokonakeun persatuan baru kokoh jeung kukuhan dalam terik tipu gitu mah mau dikenangan aing Aing Berlin urang ketipu ku si Akang tak gitu politik teh euy lain lemes gitu dangah aja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah pan aing tulus ngigalna dikenangan lain kepancing Rin gitu tah moal anu ngademo ceuk nu nongton geunah Bapak Hajat ngeunaheun gena coba lamun Saron ngarepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji Salendro hiji Mataram ituna kabeh teu puguh he nakolna teh gersok tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda tinu bieu teu puguh dengekeunana teu puguh tuturkeunana lieur kaingna ge loba janji teu puguh arengheng teh bener arengheng Pak Jejet ku dedelean teh bener teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bager di sanajan duit saeutik oge nah aing geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun garapek pikir ku siana naonan kitu pada benar kan nya alus mimiti alus disetar goreng dipinis tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu penjajah baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso beunang ku penjajah tuluy dibui jelegur merdeka tak anu dibui teh keluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah baheula mah dibui heula ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui dan naonan geresok pikir ku ya mah tina berjuang heula tidak berjuang heula sagala rupa oge apa pahit ketirna gitu eleh keneh ku paningrat ye duh nyaah ka urang bakti sosialna gede nya kitu ceuk aing oge mudah-mudahan panjang yuswana amin tambih deui rezekina amin geuning ieu aya daek dikocorkeun rezekina ka urang teu beda we ti balong beda balong kumaha Akang balong saat laukna kocopokan dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh tapi eta balong teu make kocoran deui ka lebakna dijabah caina mah loba ngan lauk ngencar da loba jelema ayeuna nu dijabah dunyana loba ngan barokah eueuh deui barokah kosong heeh keur naon
loba mobil gas sawah gedong alus aya di bui gabungan duit rakyat di hakanan duit negara bener nanti dinikmati barokah eueuh cek dek oge duit loba bener Dina finish teh kalah ribu. nah kitu euy bener Kang oh kitu we deknya deknya nganu jadi bapak ini teh doakeun nya sok sing penak Kakang atuh sing penak bapak karunya bisi ya mau bisi walah ampun aing ngembangkeun bapak dek sok luas sok sieun neuleumkeun maneh we dieu sok reuas oh iya sok atuh Akang didoakeun asing enggal penak Semar Badranaya duh kabur di tempat Oko Pegalan Pati na Arjuna ya pulang palang siang yang kebal lain ieu buta ti mana aing kaget ya duka teuing uang di kawas nu dendam kawan make rek ngalanyawa sagala sumuhun pulang dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu duka teh juring di mana duka di mana Semar Yawinang Siti bentar Kang Puputra ya kulang wah melang kabarudak Kang silaing ditinggalkeun komo dunungan deuleu amuy kantos wa moal teu kitu komo ka putra ai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut ti paseaeun ai deukeut diomongeun gitu bang jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu duka teh wa semono ngewa kawan teuing da aing macan aya pasoalan jeung batur deuleu teu acan ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya sumuhun aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin salah kumaha aing ngabuktaan da asli nama urang tepan urang akhirat nya ujang oh sumuhun wa kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana sabab di ditu aya dua wadah nyaeta tempat nikmat jeung tempat ripuh eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana kabeh eta mah boh nu iman boh nu teu iman duh boa-boa buta teh ka dieu deui jang teuning heueuh we ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh dek nyangakeun sadaya-daya we cing hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh hei 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 hei
sok sia geus eueuh aya nama pengacara maneh geus eueuh pelindung nah rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution nah rek ka Ruhut Sitompul sok rek ojah ka ai geus kieu marek pasrah we sim kuring teh nun rek pasrah sumarah we ya aing dekirata ieu mar cing kumaha kiratan najan mungkir da geus takdir najan mumpang da geus kadar milik diri bagja awak rek kabur tang tu disusul ngabecir tang tu dimerik rek lumpat tang tu diudang tang tu diudang hey hey dina panustrungan anak maneh bakal paeh mangga teh teuing hirupna paehna lain nu kuring ka dieu kadunya lain kahayang kuring teu hayang jeung teu mung eta sepuh teh pek dek dikumahakeun kuring heeh kudu kitu atuh kudu soleh pasrah sumarah dina panustrunganana sanajan lumpat ngulon ngidul ngetan ngaler oge tetep paeh mar sumuhun atuh da sia lelumpatan nawa kelingas teh denge jelema diudag mau lumpat eta jelema naon sabab lumpat sieun heuh beh dituna heuh nya sieun paeh biakan mau hayang salamet tuh teh eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawin kumaung ditungguan di luhur manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihandap keur calangap bari lapar ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya naik deui ka luhur maung keur nungguan anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan digegelan kumaha beurit bodas jeung beurit hideung teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal paeh model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh paeh sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting nyaeta beurit bodas beurit hideung ngan meureun heula paneuri paeh teh tamaneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua jadi lu yang duluan pergi mati oke mangga nyangakeun sadaya-daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlayat saang bulan 14 tegenek teu malekmek Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan pek ayeuna mah pek geura tungkul kana jukut geura tanggah kasadapan pililiankeun dunya dua papasangan kulon wetan kidu kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lalaki luhur handap nuhun mangga bisi boga hutang kasaha wae keune da aya ajangna keur bayar hutang mas bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papanggih ge kakara bisi aya dosa nu ti heula heuh hampura da puguh jelema kuring oge aing ngaran-ngaran jelema